Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabekreber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP-na sewang-sewangan di mana bae ayana dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng hianat ngaduka berat bagian kagenap. Ieu yasana Bapak Tatang KS. Sateuacan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu nembe sumping ka ieu channel tong lali klik tombol subscribe-na, like-na. Oge tiasa ieu dongeng-dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep di-share ka pamirsa anu sanesna. Sumangga supados teu nyangkolong kana waktos wilujeng ngadangukeun. Naon hartina natepan ha? Ngomong si anu balig bisi kuaing disambar ku si gelap. Cuk musa urang bari muter-muter pecut samalah maka dibantingkeun kana tangkal kai anu kadengina ku Muhtar meningat cilegera tarik nakara kalawan teu oleh ditungtungan ku saderi manipating cakakak teu beda ti buta. Natepan teh salat hartosna nada ka pangeran. Jawab Muhtar dibarengan ku cimata ngalembereh kulantaran ningali sangu pamahanan ti Bapa Lurah ku eta jelema anu saurang ditamlogeun kana tangkal kai gede gigireun Muhtar. Kumaha? Naonana da teh ha? Eta jelema anu keur nyanyak kalepecut teh morongos bari matana anu segede jengkol teh buncelik teu sirikna bijil kabeh tina kongkolak matana. Sajeroning kitu pikeun batin Muhtar tetep neneda kanu kawasa kalawan sumambat kanu jadi indung bapa anu geus teu aya di dunya teu sirikna kabeh karuhun disambat. Geus kitu Muhtar nyarita deui kulantaran ngarasa sieun kuno saurang deui dumeh ngadeukeutan ka manehna. Neneda teh hartosna nyembah ka Allah. Wah, dasar sia maling jelema balik, jelema teling. Wah, make nyembah ka Allah. Allah, Allah. Wah, tibatan maneh daek nyembah ka Allah. Anu eueuh buktina leuwih hade tunduk ka aing ngarti. Geus tong loba omong ha. Leuwih hade ngahiji jeung aing jadi balad rampok. Ngarah maneh teh susah ku barang hakan ngarti sanggup maneh henteu ha. Eta jelema anu nya kalepecut teh beuki ngadeuketan ka Muhtar bari mata semu beureum mencrong teu ngiceup-ngiceup. Ya Allah Gusti, mugi-mugi abdi ditangtayungan Gusti tina ieu bahaya ti hiji manusia anu parantos tenangkan ka Gusti. Cek Muhtar dina batina anu satuluyna ngawalar kieu. Kuring moal dek pipilueun kana maksud anjeun sararea keur kuring moal dek ngalepaskeun kepercayaan kuring jeung deui kuring moal dek ngaganggu kana maksud aranjeun terserah moal pipilueun. Lamun maneh teu sanggup alamat si gelap malit kana awak maneh anu segede cacing ha. Dek nurut apa moal ha? Moal mangsa bodoh anjeun kuring moal ganggu kulantaran kuring keur aya kaberat neangan adik kuring keur kitu cileget. Aduh Gusti, aduh Gusti, tobat Bapak Ma. Cek Muhtar muntang tulung kanu kawasa kalawan ngoceak nyambat ka indung bapana bari awak Muhtar merengkel siga nu ngariut di babuk ku pecut anu sakitu ngecilegerna. Kuat dadana meh tepung gelang tapak pecut meuli rembes getih. Karasa sia ha?
Cileger, cileger, aduh, Gusti, cileger, tobat, cileger, Allahu Akbar, cileger, Allahu Akbar, ya Robbi, ampun Gusti, cileger, Bapak, cileger, Allah, tunduk maneha. Cek eta jelema nu mecutan awak Muhtar sababaraha kali teh teu beda siga mecutan awak kuda atawa munding. Ku waktu harita aya pananya kitu teh eta jelema baroraah bisa kana nembalan. Nu puguh mah bati runghap renghap napasna wungkul siga nu sakarelekeun deuk ajal. Badan Muhtar geus teu puguh rupana kesang kaluar sabulu-bulu remes ngahiji jeung getih nyarak celakan. Geus kitu Muhtar ditangtungkeun ku nu saurang kalawan leungeunna dicarakelan anu sakitu geus teu dayana teh disarandekeun kana tangkal kai. Lamun seug aya nu wani nyaksian dina kaayaan Muhtar ku waktu harita asana teh jauh tanah ka langit luas ningalikeunana najan ku dasar caritaan ge keur jalma-jalma anu beriman mah moal henteu milu cerik lahir cerik batin ningali waruga Muhtar disiksa ku jalma anu biadab mun geus ngalaman teh mah moal bina ti zaman jahiliyah zaman anu teu ngabdi ka pangeran. Tapi sok sanajan kaayaan waruga Muhtar anu sakitu hamo aya harapan panjang umur mungguh batina mah tetap bulat mantang kanu kawasa moal boa cek batina tibatan daek ngalaksanakeun kana kahayangna eta manusia anu opatan nu ngalakukeun hianat sigana kajen paragat melaan kaimanan anu suci tur melaan adina anu dipika berat. Ku ayana nepi ka Muhtar ngarandapan kitu teh awahing ku berat-beratna terhadap kanu jadi adi awewe anu ngan hiji-hijina kalawan geus teu idung teu bapa. Geus kitu eta jalma teh nyarita deui. Maneh keukeuh nolak? Hahaha. Maneh keukeuh nolak ha? Bener maneh tega kana raga? Bener. Kuring pasrah. Cileger, aduh Gusti, cileger, Allahu Rabbi, cileger, ya Rabbi, ya Karim. Keur nyiksa kitu aya hiji sora. Hei, manusia biadab, ieu kaula nu baris ngayonan, ngabela anu dihanatan ku aranjeun. Aya jalma anu harita rek melaan ka Muhtar. Budak segede benceu tong make nembongkeun huntu maneh ha nyingkah bisa disambar gelap. Cuk eta jalma seuri bari ngagak-gak tong loba catur setan garapek petakeun sakahayang si laing jelema biadab sanajan si laing jangkung gede ge moal ditarajan moal diukur ku ilmuna moal diuji pangartina deuk ti hareup bau deuk ti tukang geraplak. Cek hiji jelma anu loncat tina luhur kai anu maksudna deuk melaan Muhtar anu tas menang nyiksa sakitu ripuhna. Rasakeun babi. Cileger. Jelma biadab kurang tarik mecutna. Tubudu eta jelema nu nulungan Muhtar teh nyage pangawakanana teu ngumbang tapi pikeun kakuatanana mah beunang disebutkeun cukup leber wawanen wani ngayonanana. Eta jalma anu nyiksa Muhtar ngadenge kekacapan ti jalma anu dipecut asa beuki nambahan nafsu ceuk pikirna asa dihina ku pantar segede benceuh. Dina waktu eta jalma jahat deuk ngurangkeun pecutna anu nulungan Muhtar sakilat luncat bari nepak bedog anu keur diabarkeun ku baturna begal. Seat treng bedog anu dihembatkeun kedua begal teh batan kena kana sirah anu nulungan Muhtar mah anggur diadu bedog jeung bedog deui mani ngabelentrang jebah ngaburi nyai kuat ka biji leseuneu awahing ku tarik-tarikna. Beuki lila eta jalma begal anu opatan teh asa beuki nafsu bedog pating hariuk disabet-sabetkeun kanu nulungan Muhtar hiji ge teu aya nu teurak malah dina keunana ge anggur ngampul bijil haseup tina awakna. Awahing ku nafsu saurang begal ngarontok kanu nulungan Muhtar teu beda ti banteng deuk nubruk. Barang sebrut narajang nu nulungan Muhtar sakilat mengparkeun awakna ka kenca dibarengan pereup nu kenca asup kana lebah iga burungna. Atuh puguh we ti bobotna teh siga nu ngeunaheun nakar jabak keur nyoloyong tas beunang meupeuh teh ditewak deui cangkengna mani sakiriwil pisan.
koleang kebro eta begal nu saurang teh ditinggangkeun ku batur-baturna anu tiluan deui nepi ka eta begal teh pating jarungkal. Setan montong make ulin kayak gituan sagala lamun nyata si adek ngajajal aing ayeuna leuwih hade urang pakuat-kuat kulit ngagunakeun bedog tah cekal bedog nu ieu cek eta gagedug begal nyaritana kitu teh bari ngarawel bedog baturna kalawan dialungkeun ka nulungan Muhtar. Sakilat bedog anu dialungkeun ditewak geus kitu srog maju ka hareup. Geus kitu mah der wae gagedug begal teh tarung ngadu-kadugalan jeung nulungan Muhtar kalawan disaksian ku batur-baturna begal anu sejena. Sora bedog patinggalan jereng pating burinya seaka ditu seaka dieu silih tigas pakesit-kesit papinter-pinter ngagunakeun pakarangna kalawan papelit-pelit. Tatangkalan sakur nu aya di dinya pating gelenceng katigasan ku bedog ti ditu ti dieu ngadu kadigjayaanana teh lain heureuy pada kuat pada bedas teu sirikna sered sineredan banting silih banting teh sanyana. Luncat ka luhur disusul loncat ka gigir diberi ka tukang dipapag pendek nama eta jalma anu nulungan Muhtar teh. Weduk lain heheureuyan sakitu bedog kena kana punduk yang kana sirahna ge batan terak mah angkur ngampul. Tidinya eta jalma anu nulungan Muhtar teh nyieun siasat make mundur ngadeukeutan tangkal kai. Waktu tonggongna anu nulungan Muhtar nyarande kana tangkal kai kesit eta gagedug begal teh luncat ka hareup bari ngahembatkeun bedogna. Ngan dasar pintar anu nulungan Muhtar barang hiuk begal ngahembatkeun bedogna gilak awakna ngagilak kagigir plak bedog gagedog begal teh kena kana tangkal kai. Geus kitu pundukna dipapag ku bedog anu dicakal ku nulungan Muhtar atuh becungkel wae eta gagedog begal teh harita ngajungkal bari ngagorowok. Sanggeus eta gagedug begal kasoran kalawan badanan amru bari pundukna gudawang teh pikeun batur-baturna lain muru atawa malas anggur mabur saurang ge teu aya nu wani ngayonan kana kadigjayaan eta jelema anu nulungan Muhtar. Tidinya mah gancang awak Muhtar anu keur nyarande kana tangkal kai anu geus teu daya teh rigidig di punggu dibawa teh eta petempatan ku jalma nu tas ngayonan begal. Muhtar dina waktu harita sajeroning dipunggu teh ngalempreh teu eling-eling da puguh awak sakitu ruksakna. Tapak pecut jalma nu biadab anu teu aya pisan rasa di kamanusaanana da puguh jelema jahat teh. Muhtar dibawana ku eta jalma teh ka hiji patempatan anu pernahna rada jauh oge ti eta leuweung tur dibawana teh ka hiji patempatan anu singkur beunang disebutkeun sarua leuweung. Sanggeus tepi ka eta patempatan sok Muhtar digolerkeun dina batu sisi cai. Geus kitu eta jalma teh nyiuk cai ku dampaleungeun tina wahangan. Tidinya awak Muhtar dikepretan ku cai anu teu sakumaha lila. Muhtar ngulisik kalawan panonyah bentak bari mencrong ka eta jalma anu nulungan. Astagfirullahaladzim. Cuk Muhtar ngucapkeun istighfar bari ngorejat hudang kitu ge panonna mah tetep mencrong kana beungeut jalma anu nulungan. Duh abdi teh di mana? Muhtar nyarita deui nanyakeun di mana ka eta jalma anu keur ngajanteng hareupeun Muhtar. Tong salempang di dieu mah da lain patempatan jalma-jalma jarahat jeung deui anu nulungan anjeun waktu pada nyiksa ku begal-begal di hiji patempatan anu suni. Bisi anjeun hayang nyaho ieu anu nulungan teh beunang disebutkeun turunan karuhun anjeun keneh nyaeta anu tilem di leuweung tiis. Basa baheula kaula keur tapa ngadak-ngadak kaula teu bisa balik di ieu leuweung. Anu satuluyna kaula deuk nanyakeun ka anjeun kunaon pangna anjeun disariksa ku eta begal jeung anjeun teh naon maksudna make los-los ka eta tempat. Cek eta jalma anu beunang disebutkeun syariatna katingali ku Muhtar jalma sotenan munggu hakikatna mah eta teh bangsa anu gaib. Ku ayana aya pananya kitu teh eta jalma teu hararese deui. Paralak wae ku Muhtar didadarkeun asal usulna ti mimiti kalengitan nu jadi adina nepi ka ngarandapan pada nyariksa dituding maling. Anu satuluyna Muhtar nyaritakeun deuk neangan adina anu katelah entin teh. Sanggeus Muhtar cacarita anu sakitu panjang lebarna tidinya eta jalma teh nyarita deui kieu pok-pokanana. Tah ayeuna kieu nya
perkara Adi Anjon nyaritakeun kalengitan nu jadi adik. Anu sakitu geus sebelna can kapanggih keneh tong make diteangan deui kulantaran dina waktu-waktu ieu mah najan anjeun neangan nu jadi adik natar ngetan ngaler ngulon ngidul ge moal bisa kapanggih karuksak-ruksak waruga. Ayeuna mah geus wae urusanan heula awak sorangan atuh lamun teh mah boga permaksudan anu sajana prak geura lakukeun. Perkara nu jadi adik anjeun isuk ning geto ge mau burung tepung deui asal anjeun sing cengeng percaya kanu kawasa. Ngan saacana anjeun patepung jeung nu jadi adik bakal cicing di hiji jalma anu kaya turu pangkat beunang disebutkeun anjeun diaku anak ku eta jalma. Tapi anjeun baris pinanggih jeung gogoda kaprihatinan sakali deui dina mangsa eta. Ngan moal ari nepi ka kajadian kitu kieu mah malah jadi aya alusna anjeun bisa panggih jeung nu jadi adik. Namun hade ku kaula kudu dicaritakeun mah sanyana adi anjeun eueuh teh lain ngalengit jauh masih aya keneh di eta tempat basa di anjeun leungit nyata bisi teh nyaho disumputkeun ku hiji jin di eta patempatan. Janten kumaha atuh perkawis pun adi teh kinten-kintena moal kitu kieu sareng anu salajengna ayeuna abdi teh kedah kumaha tanya Muhtar bari netep ka eta jalma. Perkara adi anjeun moal naon-naon eta mah sakadar diampihan wungkul ku jin di eta patempatan engke ge mau burung kaluar jeung soal anjeun tong hariwang pek wae ayeuna mah lamun anjeun deuk luntama kamana sakarap anjeun ku kaula didoakeun bisa aya nu ngaganggu atawa nu deuk hianat ka anjeun top kaula mere ieu barang ngan omat ulah dipake kana teu puguh. Jeung deui ari percayana mah anjeun kudu tetep kanu kawasa ceuk eta jalma bari ngaluarkeun hiji barang tina pesakna anu katingalina ku Muhtar mah rupana teh samodel batu herang. Eta barang anu dibikeun teh gancang ku Muhtar di tampanan kalawan ngucapkeun nuhun batin ngarasa bunga ku ayana ditulungan jeung dibere wasiat ku eta jalma. Dupi ieu batu teh kanggo naon maksadna tanya Muhtar bari ngepeul eta batu. Ari maunatna mah taya lian kahiji pikeun ngajaga kasalamatan kaduana bisa dipake nulungan ka hiji jalma anu kurang ngarandapan hiji panyakit. Lamun teh mah aya jalma anu gering boh awewe boh lalaki atawa kolot budak anu minta tulung ka anjeun gunakeun wae ieu batu keeuman ku cai atah anu satuluyna caina diulaskeun kana awak nu gering teh ngan poma nulungan eta teh ulah deuk diudagkeun kana soal kadunyaan anu hartina mah ceuk cohagna diduitkeun. Jabati kitu ulah deuk angkuh nembongkeun boga pangarti sorangan ari lain teu kapaksa-paksa teuing mah sakitu wae nya amanat ti kaula moal bisa panjang lebar anu dicaritakeun ku kula kulantaran kaula keur boga kawajiban nu sejen. Atur nuhun abdi parantos dipaparin pitulung syariatna ku eyang. Mudah-mudahan sakumaha pituah eyang tadi tiasa dijalankeun ku abdi kalaya nyuhunkeun pidoana sakali deui mugi-mugi perkawis pun adi tiasa patepang. Jawab Muhtar nyaritana kitu teh panonna siga nu deuk peureum bari sirah lalenggutan tayohna wae Muhtar ngarasa tunduh. Ku kaula didoakeun pokna eta nu gaib bari dampalengan anu katuhu ditojokeun kana beungeut Muhtar siga nu nyirap. Teu kanyahoan sabadana nyarita kitu Muhtar maralak heai panon geus teu bisa dibentakeun deui. Anu antukna reup Muhtar sare maniti bra nakara tonggong nyarande kana batu sirahna ngulahe kagigir. Sanggeus Muhtar sare teu kanyahoan anu mere batu teh nyeles duka ka mana karelesna estu teu aya urut-urutna acan leungit tanpa lebih ilang tanpa karana teh sanyana abong kena kasebut jalma gaib. Kaayaan eta patempatan anu sakitu leuweung luang liwungna jabahawa tiis kabina-bina sasatoan kayaning bangsa manuk monyet surili jeung sabangsana recet di sarada geus teu puguh dengekeunana pacet tingkarayap dina tatangkalan. Tapi pikeun Muhtar masigana teh geus teu malire kana kaayaan eta patempatan ceuk cohagna mah geus nekad
top badak top maung estu sare ngagebrak terilir-lilir teh lain heuheureyan kulantaran tas capek teh. Monyet jeung lutung dina luhur kai peting guntayang peting selegor ngarenyohan ka Muhtar anu keur sare tibra kerek mani nyegrek. Geus kitu eta monyet teh tarurun tina luhur kai kahandap ngadareukeutan ka Muhtar, tapi ari ngaganggu mah teu waraniun. Anggura peting karajeleng luluncatan samalah sawarehna deui mah make aya nu ngareluk sagala hareupeun Muhtar. Mun di jalma mah taksiran tunduk. Teu lila Muhtar ngulisik lilir kulantaran asa kageingkeun ku hayam cangeh gar ngarapak tina rungkun bari disada. Batin Muhtar lain dikiana ngarasa reuas teh hatena ngalenyap panon reret ka ditu ka dieu, malah dina pikiran asa dina pangimpian anu tadina keur ngobrol jeung hiji jalma tapi buktina ayeuna cunggelik sorangan bari dirariung ku bangsa monyet jeung lutung ngariung di hareupeunana. La ilaha illallah, Gusti nu agung. Nah aing teh kalah ka hees. Ari jalma nu bieu ka mana deui? Cek gerentas hate Muhtar bari cung nangtung. Geus kitu monyet jeung lutung teh meuni peting garajeleng laluncatan kana tangkal kai taksiran awahing ku sieun ku Muhtar anu samarukna mah deuk diganggu. Ningali monyet jeung lutung peting beratek naraek teh Muhtar mah anggur nyerengeh seuri. Lucu ningali monyet jeung lutung peting guntayangan dina luhur kai. Mun geus teh mah manehna lalajop film asa jadi Tarsan teh lain heuheureyan kulantaran awak buligir calana rarangsak. Bangsa sato-sato muga ulah ganggu ka kaula lantaran kaula aya di ieu patempatan teh lain deuk boga maksud hiri dengki atawa ngaganggu ka aranjeun. Ngan kaula keur aya nu dimaksud nyata deuk neangan nu jadi adik kaula. Muhtar ngocomang sorangan di tengah-tengah leuweung bari panon tanggah ka luhur taksiran deuk milikan panon poe. Hayang nyaho geus wanci kumaha kulantaran ku teu katingali teh kahalangan ku tatangkalan. Anu sakitu galade jaba katutupan ku halimun. Sanggeus Muhtar nyarita kitu teu kanyahoan ujug-ujug kepluk wae aya buah ti luhur murag ka hareupeunana atuh harita keneh ge eta buah teh gentak dicokot bari dialak ilik kulantaran teu apal kana eta buah anu murag ti luhur. Taksiran eta buah teh buah kai leuweung murag kaoyagkeun ku monyet anu keur gugurawilan dina luhur kai silih udag jeung baturna. Awahing ku lapar teh geus teu mikirkeun sieun weureu atawa kumaha ngan celabak bae buah teh di dahar ku Muhtar. Batan weureu mah malah sigana teh anu ngeunah nakar semu amis jeung pulen. Ngadak-ngadak sanggeus ngadahar eta buah awak Muhtar katingalina asa seger tanaga ngadak-ngadak ayaan deui samodel sasari. Awak teu karasa nyeri teu karasa lungse. Wayah kumaha ieu teh? Gerentes Muhtar dina hatena bari tetep tetanggahan ka luhur nempuan panon poe. Keur kitu batin Muhtar timbul ngarasa bunga kulantaran kadenge sora hayam kongkorongok hawara-hawara. Atuh plong wae ngarasa ngemplong anu ceuk pikirna kana tangtu aya pilemburan rada deket. Geus kitu mah teu loba nu dipikir deui leos wae Muhtar ninggalkeun eta patempatan anu maksudna deuk ngajugjug pilemburan. Dumeh tadi kadenge aya sora hayam kongkorongok lambat nakar samodel hayam pelung ti Cianjur. Waktu Muhtar ngaleos di eta tempat menang 20 meter mah ditalutur-tutur ku monyet jeung lutung anu laleumpang peting dari gle di handap. Anu bari luluncatan di luhur kai jeung sabangsana pamolah sato leuweung mun di jalma mah taksiran milu ngajajabkeun kanu deuk indit ti eta patempatan. Dina waktu Muhtar keur lempang diiring-iring ku bangsa monyet ngareret ka beulah katuhu aya hiji jalma lalaki keur ngecengkeun bedilna. Tayohna eta jalma teh paninggaran keur merok sato leuweung. Ku ayana ningali eta jalma anu deuk ngabedil hiji lutung dina luhur kai teu dipikir deui sarabat kuprak bedilna teh murag ditepak ku Muhtar. Atuh eta jalma teh teu wudu nafsuna kulantaran keur eceng lutung dina luhur kai teu kanyahoan bedilna ditepak nepi ka muragna. Goblok pisan sia teh ha. Cek eta jalma anu deuk ngabedil lutung teh muncereng ka Muhtar. Tapi pikeun Muhtar mah disorongot kitu teh lain nimbulkeun nafsu malah make ngajak seuri kanu keur ngambek ka manehna bari ngalengkah deui ngadeuketan.
atuh puguh wae saha nu teu nambahan nafsu jalma keur ambak jabarewas bedilna aya nu nepak kari-kari ieu diajakan seuri teu antap warah deui dampal leungeun mending meber dihembatkeun anu maksudek nampiling Muhtar. Barang hiuk dampal leungeun dihembatkeun Muhtar rekat miceun beungeut bari sakilat leungeun jalma anu deuk nampiling teh lebah cecekolanana dicekel. Ke heula cuk Muhtar, kuring lain ngaganggu kana karesep anjeun ngan kuring deuk nanyakeun heula ka anjeun. Nah nyieun tujuan kitu teh butuh ku satolowong, nah deuk ngadon ngabinasa wungkul. Pikir heula ku anjeun, itu teh bener satolowong teh mah ngan kudu ngarti jeung kudu boga perasaan. Itu teh sarua pada makhluk pangeran, terus sarua pada hayang salamet jeung hayang hirup. Kari-kari ayeuna ku anjeun deuk dipaehan teu pupuguh. Tur itu sato teh teu ngaganggu teu naon-naon, katambah-tambah ilikan ku anjeun itu lutung teh keur nyusuan anakna. Cik sing boga perasaan hirup teh da anjeun ge lamun seug dikitukeun atawa aya nu ngabinasa teu pupuguh kumaha karasana. Kitu sotenan kuring mah karunya keur ka anjeun keneh bisi engkena aya pembalasan atawa matak jadi dosa maehan sato teu pupuguh. Nah eta sato anu deuk dibedil ku anjeun teh dek dikumahakeun kena. Cuk Muhtar ngaluarkeun hiji caritaan beak-beak terhadap ka eta jalma nu deuk ngaganggu sato leuweung. Sanyana mah kieu pangna kuring deuk ngabedil lutung teh kulantaran dina waktu ieu kuring keur aya dina kasusahan nyaeta boga pamajikan gering ripuh tur waktuna lain kakara sabulan 2 bulan mun teu salah mah geus aya kana 3 taunna. Geus diubaran ka dokter, geus ka bangsa dukun, geus ka ditu, geus ka dieu, masa bundeurna kapapai kabeh. Lamun teh mah cek cohagna dukun lepus paraji sakti. Dokter pintar ku kuring geus kaidar, tapi mana nu jadi pamajikan cager mah anggur beak sagala rupa dipake ngubar ngaber nu jadi pamajikan. Sawah jeung tanah katut barang-barang sapuratina ledis. Batan ngorotan atawa cager mah anggur asa beki ripuh. Nya akhirna ka kuring aya nu mere penerangan yen eta nu gering teh kudu diubaran ku daging lutung di dahar nepi ka beakna. Anu mata kuring ngalakukeun kitu deuk ngabadil eta lutung samalah kuring geus ragrag kecap kasakur anu mere ubar atawa kanu ngubaran pamajikan kuring. Di mana pamajikan kuring cager entong boroning sifat jalma deui. Dalah cek paribasana anjing budug ti jarian. Kukuring dek diaku dulur lahir batin. Mun ngora keneh kukuring dianggap anak asli. Eukeur mah kuring teh teu boga anak pisan. Atuh upamana ninggangkeun di jalmana saluhureun kuring dek diaku kolot. Mun awewe diaku indung, mun lalaki diaku bapa. Kalawan kukuring dek dibere pakaya anu masih aya keneh di kuring. Jabaning ti kitu ayeuna kuring deuk terus terang ka anjeun, tapi kitu ge lain kuring reueus ku kapangkatan atawa kamenakan. Benang disebutkeun kuring teh cek batur mah jelema menak nyata anu disebut camat pangsiun. Cek eta jalma anu satuluyna ngakukeun urut camat. Sanggeus ngadenge caritaan kitu pikeun batin Muhtar asa ngalaketei kalawan ngarasa reuas yen anu dikitukeun ku manehna teh sing horeng jalma pangkat. Atuh kaayaan ku waktu harita ngerasa ruas aya era aya anu antukna Muhtar dedepongan menta dihampura sakumaha kalakuanana anu geus dijalankeun jeung basa-basa anu geus dilisankeun tadi. Ku ayana Muhtar ngaluarkeun ceritaan menta dihampura tina kasalahanana ku eta jalma nu ngakukeun camat pensiun teh teu burung dihampura. Kalawan manehna ge nya kitu akhirna mah pada silih hampura malahan nu satuluyna mah Muhtar nyebut ka eta jalma teh make nyebut julagan sagala dumeh eta jalma geus ngakukeun camat pensiun. Juragan mugi sakali deui sim abdi bade nyuhunkeun sihapunten samudaya kalepatan abdi. Mugi juragan kersa ngahapunten ka sim abdi. Perkawis eta mah sami-sami malih ngahaturkeun nuhun kana panghalang tadi. Memang ayeuna mah kapikir pisan lamun nepi ka baladag teh mah ngabadil eta lutung tinangtu nambahan dosana teh
Lohong maos dipake ubarna cager. Kumaha lamun nu gering angger keneh panyakitna. Teu undur-undur, katambah-tambah ngabinasa sato. Cek Ujang teh mah sarua makhlukna pangeran. Jabana ti kitu ayeuna keur ka Ujang. Omat ulah make nyebut juragan sagala. Cukup penyebut bapa wae. Nya oge bapa teh kasebutna urut jalma menak atawa jalma pangkat. Keur bapa mah teu hayang diserebut kitu. Teu butuh ku puji, teu butuh ku puji batur. Jeung ku zaman ayeuna mah geus lain zaman baheula. Keur urang di rajaan ku bangsa deungeun. Waktosna kabujeng sae pamiarsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.